pisahkeun Jibril di antara jelema-jelema nu keur malolor, di antara jelema-jelema nu terlena di dunia, jelema nu keur terlena ku makhluk, jelema nu pohon ka aing, udangkeun si eta mah keuna tadarru ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia, sibuk soal makhluk, sibuk ku nafsuna jeung ku setan, nyana cal bersih toh udang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guruna maksudna tarekat deung naon ieu abe usaha babari ku tarekat ya salah guru teh salah sia ieu tarekat mah deuk miceunan kokotor di antara kokotor dunia jeung makhluk sebab dunia ieu adalah fana sebab diudag-udag moal dibawa ke akhirat kotor teh makhluk ngan sakadar dua cek Imam Ghazali mun teu ngalem nya mah kitu nyacan berarti kokotor tinggalkeun heula makhluk satungtung urang can bisa ninggalkeun eta moal herang awak urang batin urang kadeula geneuk malek meukeun bae patokanana kumaha patokanana lamun diondang masih kena yang berkat geus naonan tuh kalau mantap mamakai jeung aya naon gara uang tip di hareupna ngaranna naon gara-garana tuh sia sok ngadepean kan aya teu kiaina di dieu sok ngadepean atuh sia mah ngisin-ngisin Jakarta mah di urang mah lah eta bagus gitu mata mah lain kiai jurig mah mun kadengen ku kiai Jakarta nya nyerieun ieu lain nyerieun introspeksi diri nyan teu sideuk dakwahna dia dakwah mah patokanna dina Quran la as'alukum alaihi ajra ulah yang dunia dah satungtung masih kene kos kitu tetep baik jelema encan deuleu ka urang herang can jadi mutiara moal diudang bahkan meureun kadeuleuna urang teh kotok apan mutiara mah di laut ge di teangan ai teh kotok mah di meja ge diceumpal dibalangkeun ye itu beda mantap urang teh rarasaan urang aing si mutiara apa teh kotok tinggal kitu bae menyan ngomong ka pamajikanna neng ai kakak si ibarat dunia luar mutiara apa teh kotok ku pamajikan age disebut teh kotok emang ku naon lah mana teh kotok we lah geus ulah ngomongna naon heula udah sok kitu atuh kieu ge pan urang hirup seatap untuk selama hidup kita kan kita satu atap jangan suka gitu neng ya kakak mah pelitan ih lain masalah pelitna naon deui pelit jasa aja kakak mah kawin dia tuh ulah pelit ongkoh kawin dia ulah tetep pamajikan nyiksa sakos kitu aduh lain kieu ye cak pamajikan teh kakak jasa kieu mah geus bagus jatuh imah teger kendaraan ayah juga kakak mah kadeuleuan aja jujur jeung adil salat teu pernah tinggalin penting tahajud bae haju nu resepkeun kakak kajaloba kadeuleuna ieu mah besi bae gitu kakak nikah hayang nya besi kula mah sakadar nawaran bae mandek nembongkeun maksudna di jero hate kula mah ikhlas biasa kakak teh aja pun kakak kawin deui atuh kula mah balik gitu wah tsunami ya dia mah ya Allah ya Rabbi karim ya sejasa lah iya kanjeng Nabi Nuh tetap kadenge ku ceulina inna lanaraka fi dhalalim mubin ditanya ku masyarakat dan nuai mana ngajakan bae ieu ka pangeran nu ngaran Allah nu gaib nu teu kadeuleu ku mata boro-boro nu teu kadeuleu tu pangeran urang anu dikuil pangeran urang nu di gereja pangeran urang anu digugumuh ku urang nu kadeuleu nu gede nu leutik aya nu sedang aya eta ge teu daya teu upaya komo pangeran nu teu kadeuleu kumaha ngurusanana coba eta pikiran datang ka poe kitu maksud mana naon sih ye nggak ngajak ke kami tilu cekang jeung Nabi Nuh naon
hiji ya qaum i'budullaha ibadah maraneh kabeh ka Allah ulah ka patung ka batu ka kayu jeung ka makhluk. Pangeran nomor kedua malakum min ilahin gairuh eueuh deui pangeran iwal ti Gusti Allah. Katilu nomor katilu rempan besi aranjeun teh iman ka Allah ka pangeran anu ngadamel langit jeung bumi engke ku Gusti Allah bakal disiksa. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Engke mah jelas di yaumin azim kiamat ieu mah memeh kiamat ge kuari di dunia bakal disiksa ku Gusti Allah ketika aranjeun kabeh teh iman. No ieu ngajakan iman bae emang boga hukum naon si eta Gusti Allah. Hiji Gusti Allah teh kapan nu nyieun langit bumi katuteusina urang teh nangieun Allah. Ayo kudu nurut ka Gusti Allah sebab Allah teh ilah wahid hiji pangeran. Hiji bae ulah dua ulah tilu. Ayo lamun hiji pangeran geus aturan-aturan hirup urang teh berusyariat hiji patokanna nang ti Gusti Allah. Maksudna ditah kumaha? Hiji ulah aya pembunuhan. Dua nomor kedua ulah aya pemabokan tilu ulah aya perzinahan kaopat ulah aya bangsa gep-gepan. Hiji bae urang diciptakeun ku Gusti Allah titah nurut ka Gusti Allah engke bakal balik ka Gusti Allah disadiakeun di akhirat mun urang nurut ka Gusti Allah surga. No inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami maneuleum maneh teh horenganan edan anyar. Aduh Kangjeng Nabi lupa parah. Ieu kami ieu lamun maling bae ieu bakal disiksa ku Gusti Allah. Bener cek Kangjeng Nabi. Mun zina bakal disiksa ku Gusti Allah. Mun korupsi disiksa jasa tambah. Coba nu bejakeun ka pangeran siksa kitu deuk kumaha coba. Ya Allah ya Rabbi cek Kangjeng Nabi kudu dikumahakeun sih kau ngaleos Kangjeng Nabi nu cul dicitra saudara-saudara sekalian. Jelema keur ngagebegan jagong di dakwahan ku Kangjeng Nabi. Ngeundeul dong ngalirik dong sates ngomong edan teh naon coba eta. Ya Allah ya Rabbi di mana sektor mana nu loba jelema Kangjeng Nabi nu terus bae dakwah ngan sakadar dilirik nu inna lanaraka fi dhalalim mubin. Bahkan kabelah dieu nama diumumkeun ku jawara-jawara diumumkeun ku inohong-inohong malau teh penggede baik di pemerintahan boga jabatan luhur atau di kampung sebagai ketua kampung kepala suku ngaromongnya dolor sadaya si hade tuh nu edan tuh datang edan do edan geus dikitukeun teh heula. Masya Allah seluruh rakyat pemerintahan anak rakyatna kabeh ngomongkeun sing hade besi di lembur aya nu edan ulah didengekeun saha marana nu sing hade besi aya si nu edan anyar lepas kade. Ya Allah ya Rabbi kitu bae cek Kangjeng Nabi nuduh ieu dipake karempan teh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Rempan besi aya siksa dung ke kumaha kula lamun dipanggil ku Gusti Allah. Haju dipersilakeun ka kula dek dikumahakeun nu kaum anjeun besi kitu doang. Coba-coba wayangna iman. Wow berbagai daerah geus dieusian ku tokoh-tokoh sing hade nu edan anyar sing hade aya dhalalim mubin sing hade nuh ngaranna kabeh serempak kabelah dia nama disurakan asale Kangjeng Nabi nu bae edan anyar deuk kumaha coba Kangjeng Nabi nu ambo cek Kangjeng Nabi urang ngundang kiai kuari mah masih keneh dicium tangan sanajan semu ge geus pakeun deureus keneh bahkan geus bangsa 10 menit teh ka eureun nya geus musyawarah tambahan tak kurangan deureus keneh tah geus sakitu ya amplop nu tebal teh aja sekot kitu bae kurangan geus aju geus baris urang bae jam urang tah mah geus lah pokona mah di jerona 10 juta orang cokot 5 juta geus atuh di jerona cokot teh 2 juta geus tinggal 3 juta kuno ka 3 nemikeun dicokot teh 1 juta tinggal 2 juta
nasib jore jasa sama kiai kerjore teman nasib deres kene maksudnya dihormati kene lah orang masih kene dibere cau bakakak segala rupa kadang-kadang datang ke imam geus basi masalah geus lah pokona masih kene dihormati coba nuh edan ya Allah teman tak Kanjeng Nabi begitu tenang we ih ayo mencane kos gitu mah henteu senang Kanjeng Nabi orang leuwih parah Kanjeng Nabi nu iyalah jang nyenangkeun Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain 10 20 tahun ratusan tahun Kanjeng Nabi Nuh nu timbul inna lanaraka fi dhalalin mubin cek Kanjeng Nabi Nuh naon tah maneh ngabohongkeun ulah sampai ka ngabohongkeun naon tah marane heranan ulah heran ulah ngabohongkeun jeung ulah diheran-heran anjaakum zikrun kalayan datang ka anjeun piwuruk mirabbikum ti pangeran anjeun melalui lisan seorang lalaki mingkum ti golongan naranjeun kabeh yakni seorang lalaki anu sarua jeung maneh sakampung jeung maneh sakota jeung maneh sanagara jeung maneh bahkan maneh nyaho lahirna kaula nyaho gedena kaula nyaho kejujuran kaula ieu kunaon kaula timbul lahir ti kalangan maneh ti kampung maneh gede maneh nyaho ulin bareng gede belajar bareng dan lain sebagainya kok begitu kula diangkat jadi rasul diangkat jadi nabi ngabohongkeun jeung heran-heran aya piwuruk nu timbul ti kalangan aranjeun kula buktina nu diangkat jadi nabi jadi rasul kok diheran-heran dibohongkeun kunaon sih kunaon jadi kos kitu nya kula mah diangkat jadi nabi jadi rasul teh ditugaskeun ku Gusti Allah hiji liunzirakum ndek bare inzar ka aranjeun kabeh nyingsieunan kade ilam tuminu lamun aranjeun teu iman ka Allah teu iman ka kaula sebagai rasul Allah bakal kena siksa boro di akhirat di dunia hiji nomor kedua walitat taqau jeung kaula nitasieun ka Gusti Allah artina sieun ka Gusti Allah hargai Gusti Allah sehingga ku ngahargai menghormati Gusti Allah make kata aturan-aturan Gusti Allah cak Allah zina haram hargai cak Gusti Allah mabok haram hargai cak Gusti Allah maling haram hargai cak Gusti Allah membunuh haram hargai eta doang cak Gusti Allah ibadah dengan aturan-aturan Gusti Allah laksanakeun menghargai hukum-hukum Allah eta lah tugas kaula hiji liunzirakum bisi kena siksa nomor kedua walitat taqau abeh ka sorga la'allakum turhamun abeh maneh dibere rahmat ku Gusti Allah sakitu kaula mah ngajak teh awas bakalna ieu turun siksa lamun teu iman teu nurut ka Gusti Allah didarengekeun ku kabehan teh ai tungtung nasareri ai prak fakallabu kaum kabeh ngabohongkeun kami maneh maneh teh no inna lanaraka fi dhalalim mubin aturan-aturan maneh masalah aturan-aturan maneh sesat no aturan-aturan maneh mata akur jeung kahayang kami atuh eta makan suatu kenikmatan jeung kalazatan kahirupan kami sebagai manusia kahirupan urang sebagai manusia mangpang pengurang di alam dunia teh dibere sehat dibere kaya dibere segala-gala tuh awewe mantak naon kurang gizinahan ieu hayang mabok mantak naon aya harta batur dipaling mantak naon urang ka batur bau nu habak eta lah kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Nuh nu mantak pakadzabu teu hakur maneh mah jeung kahayang kami masyaallah kuari naon bedana ketika orang nyampaikan Al-Quranul Karim di tengah-tengah masyarakat ulah-ulah kabeh sa Al-Quran tentang kisos tentang zina bae loba nu ngajebian tentang mabok loba nu ngajebian tentang maling jeung korupsi urang ceramah pidato urang di tengah-tengah negara ibu kota Jakarta kudu didengekeun ke seluruh pemerintah nonggengan kiai ya buktina korupsi kabehan
geus dikit itu makin menjamur, makin tambah-tambah. Dek dilengitkan di era reformasi terutama adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Ternyata korupsi makin menjadi-jadi. Kamari mah korupsi tangan di luhur meja, kuari jeung meja-meja dilenggun. Deuk kumaha coba? Sarua jeung kos kitu gan henteu kitu doang sarua, geus ulah didengekeun kiai. Dulur sing hade ieu teh Al-Qur'anul Karim. Ngan sakadar nyampaikan kanjen di mana-mana mararabok, di mana zina, di mana korupsi, maling dan lain sebagainya, pembunuhan terjadi ya bakal disiksa ku Gusti Allah. Seakan-akan gerak ulah loba omong turunkeun habak siksa sering gitu. Ya buktinya bertahan. Makin menjadi-jadi ku ari mah. Geus dibere warning ku Gusti Allah tuh tsunami 200 juta sekali pararae. Indonesia kabeh 250 juta. Sadunia pararaeh urangan saukur semenit 2 menit sampai 2 poe menyaksikan tsunami Aceh. Ternyata kadieuna buang kawarah deui, tambah deui tsunami Pangandaran. Samenit 2 menit makan dibanding-banding, woi Pangandaran mah teu sabaraha dibandingkeun jeung Aceh mah dahsatan Acehnya kunaon ngomong gitu. Tambah deui Padang ngegebrus breus, tambah deui nu leletik Sukabumi, tambah deui Lapindo makin menjadi-jadi. Tambah deui di Kulon ala kadar gusar geser Garut, Cianjur dan lain sebagainya. Ieu sebagai warning dimimitian ku Galunggung baheula. Terus bae datang ka dieuna lain salaladar, engke mungkin bakal dibere siksa leuwih dahsyat. Masya Allah ngan untung Allah teh nenden wali-wali Allah. Di provinsi Banten aya wali Allah, di provinsi Jawa Tengah aya wali Allah, provinsi di Jawa Barat aya wali Allah, di provinsi Jawa Timur aya wali Allah, berbagai provinsi ditendenan ku Allah wali-wali Allah. Ketika sepi wali Allah teh ditarik di berbagai negara, ditenden di jajang penguat supaya penting teh nya hudang munajat ka Gusti Allah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan umatna. Dakwah teureun-eureunnya nama terus Mancala Putra Mancala Putih kadang datang ke kiai, ke ustad, ke tokoh masyarakat, ke pemerintah. Terus bae lagi nyana imkan waktu teh digunakeun jang dakwah barinya nama nyulusup teu kanyahoan beungeutna ge teu kanyahoan urang mana, mun ditanya urang anu tapi teu kanyahoan aslinya urang mana atau aslinya urang penduduk dinya terketahui kanyahoan. Ieu mah rahasia Allah selamanya na terus bae dakwah insyaallah ngan mun geus buang kawarah teuing dipanggil ku Allah bejakeun Jibril indit kitu tidinya deuk disiksa kaum eta lamun geus dikitukeun. Boro-boro eta kapan urang tipe tinggi urang lamun diberi anugerah mapan urang ge hudang kapan Gusti Allah teh teu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi ka para rasul. Mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina, lamun wahyu ka rasul jang halayak rame. Ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam. Ketika nabi ditungtungan ku kangjeng nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa la nabiyya ba'di. Deui nabi sabada kaula cek kangjeng nabi malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun. Kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya, datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris nabi, wali-wali Allah, solihin titah kumaha ngadatanganana sak Gusti Allah ya Jibril aqim fulana, ya Jibril numpulana, hei Jibril hudangkeun si anu, hei Jibril heeskeun si anu. Kunaon Gusti nu mantak dihudangkeun keuna tadarru ka aing sebabnya na bisa ngebersihan batin jang paneger dunia. Hudangkeun aing hayang ngadengel lengisan tengah peutingna si eta hamba lain jang kepentingan dirina jang kepentingan umat. Eueuh nabi eueuh rasul aing yeun wali aing nyana mah geus teu mikiran nyanana, kadang nyanana mah susah, kadang nyanana mah gering, kadang nyanana mah terhimpit, teu boga tanah, teu boga imah, kadang teu boga, tapi nyana memikirkeun umat. Hudangkeun Jibril aking fulanan udah mandi wudu tadarru ka Gusti Allah. Pisahkeun Jibril
di antara jelema-jelema nu keur malolor, di antara jelema-jelema nu terlena di dunia, jelema nu keur terlena ku makhluk, jelema nu pohoan ka aing, udangkeun si eta mah keuna tadarru ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia, sibuk soal makhluk, sibuk ku nafsuna jeung ku setan, nyana cal bersih toh udang malaikat Jibril tugas aning pulanan heskeun si anu kunaon Gusti mah kada teu hayang aing ngadengekeun soranganna sebab pabelit jeung urusan kaum, pabelit jeung urusan sawah, pabelit jeung urusan resin, pabelit jeung urusan batu, pabelit jeung urusan cincin, unggal penting kieu bae heeskeun habak dek aja Pak ayo kiai anu geheskeun lantaran nyana kreditanna calang aing kohol segala ngredit segala naon boga showroom segala molorkeun ulah keur tahajud berat karena tahajud teh dihudangkeun ku malaikat Jibril, bahkan malaikat Jibril amanat ka setan-setan tumpakan habak tumpakan ku setan digegepan ku setan pas aya nu adzan ge dicocok ulah kena kadenge begitu hudang teh jam 7 teu ngadenge adzan keur beuti tuh cek setan setan lagi gila setan tuh tinggal introspeksi diri orang ai orang bagian jelema nu hidup dihudang kenapa bagian nu diheeskeun coba tuh kan siang ngomong sorangan diheeskeun cak sia sabaraga mahal teh hudang dipeting teh jalainang urang sakitu keur ngeunah-ngeunah hees kok hudang nang saha bahkan kakarak setengah jam kok hudang nang saha anu sajam kok hudang nang saha kadu kudaek nang saha kebersihan jiwa urang lamun lain malaikat Jibril ngudangkeun ka wali Allah wal bisa ya Jibril akim fulana ya Jibril anim fulana masyaallah malaikat Jibril kieu bae kamari mah ieu tadi udangkeun nyeukeun can ka Golkar mah ieu barang kuari ka Golkar jak Allah anim ulah dihudangkeun bener barang asup ka Golkar teh hudang-hudang kiai bloon teh kiainya iya hadina aing teh jadi kiai atuh jadi kiai bloon ge dua kali bloon mahal hudang Allahu Akbar beda hudang si ieu jeung situ lantaran si ieu mah diangkat jadi wali Allah kebedaanna naon ngarasa jadi makhluk Gusti teh Khalik ketika Gusti Khalik abdi makhluk berarti abdi teh ti Allah deka Allah ku Allah di jero Allah naon pangaboga abdi atuh lamun kabeh nu Gusti abdi mah berenang teu aya naonan fana nya di dinya nu aya ngan Allah ngaetalah anu ku Gusti Allah tita dihudangkeun melalui malaikat Jibril ya Jibril hakim udangkeun saprovinsi hiji mah aya ketika eueuh nu kos kitu terlena manusia nyana terus-terusan dakwah tanpa pamrih ngan teu nyaho bae urang mah dengan cara nyana lah nyana dakwah ketika jelema amburadul terus dek disiksa ku Gusti Allah nyanana keur aya di dinya bejakeun Jibril indit kitu di dinya ulah di dinya seakan-akan nyana nanya ai kitu dek naon dek disiksa lembur eta Masya Allah menailah sarua baik mun kuari urang dakwah terus sesuai jeung Al-Qur'anul Karim nu pangheulana nentang kapan pemerintah berarti iyalah sumber siksa nyana nentang ulah make Al-Qur'an demokrasi baik ieu mah keur carita masalah tuh kos kitu ngan siap-siap disiksa nu mantap urang kuari disiksa terus kunaon teu make Al-Qur'an teu make Al-Qur'an minimal hargailah Al-Qur'an atuh komo geus aya bahasa Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia soekeun sungutna kadieu sia kadieu soekeun gelut hayu jeung aing ji aing mah ngabela Allah aing mah ngabela Allah paeh ge sorga sia paeh jahanam sia di pangheulana urang jeung eta ajung nentang kana Al-Qur'an ih kumaha hayu coba Masya Allah Karim kemudian ke belah dieuna jeung jawara-jawara mantak dakwah teh terjal menghadapi nu kitu-kitu hujung urang sieun wah ayo bae sakemampuan urang bisana diondang dulur lah mun bisa mah ulah jarari nanya mun bisa
itu bisa matu sabor dirinya baik kok gitu amat kayak lah abah salamet ieu mah pamarentah mun bisa mah ulah korupsi mun bisa mun teu bisa atuh sabodo di dinya jaku lagi sok bagian ieu teh kiai bieu jasa teh kiai bieu jasa teh masyaallah nah kumaha Kangjeng Nabi nu dakwah terus-terusan da'autu lailan wa nahar kaulah terus dakwah ngajak ke kaum kaulah peting berang peting terus-terusan ternyata fakadzabu wabah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dengan timbul bahasa inna lanaraka fi dhalalim mubin tidinya lah Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah Gusti Maha Uninga abdi diangkat jadi nabi ku Gusti diangkat jadi rasul ku Gusti abdi dipasian mujizat ku Gusti kemudian nabi dakwah Gusti Maha Uninga da'utu qaumi lailan wa naharon waktu anu senggang kecuali ku abdi dipake dakwah terus-terusan Gusti Maha Uninga abdi sarontos sabaratus tahun nyanggakeun sadaya-daya tapi nu timbul horenganan kebohongan-kebohongan aneh-aneh ka abdi ngabohongkeun ka abdi sia mah jelema aneh teu akur jeung kami sia mah jelema aneh teu akur jeung kami mah mangeranan teh kanu kadeuleu maneh mah henteu kami mah make aturan anu kahayang urang sesuai jeung manusia maneh mah lain maneh mah heran teu akur jeung kami diheran-heran Kangjeng Nabi Nuh mantak ieu lah ayatna awa ajibtum manjakum dzikrum mir rabbikum bareng maneh mah jelema aneh nu geus lah ka ditu indit Kangjeng Nabi Nuh teh nyeri anu luar biasa langsung Kangjeng Nabi Nuh ngadua minta kasalametan tapi ternyata ke panjang nama lain di dieu ieu mandek ngabubungah Kangjeng Nabi doang ngan tidinya tunuh kuari mah nyieun kapal maneh sok nyieun kapal Kangjeng Nabi Nuh dititah nyieun kapal can dibere beja dek dikumaha-kumahakeunana titah nyieun kapal bae Kangjeng Nabi Nuh teh ngecek Kangjeng Nabi Nuh nyieun kapal mah pandai kapal mah bakalna di luhur cai berarti kaum tendek dikerem ya kapal Kangjeng Nabi Nuh nuaran kayu nu gualal de di antara kayu anu dijieun kapal teh kayuna kayu anu aya di India di antarana kayu nu dijieun teh ieulah kayu koka dijieun kayu koka gede kayu koka teh pos di urang mah jati gitu dijieun mimiti ku Kangjeng Nabi Nuh dituaran kayu-kayu gololede atuh umat kang beh kaget Nuh beuki edan bae nuaran kayu cenah bejana neuk nyeun parahu mah nya parahu leumpang di luhur darat jae parahu mah kuduna ge di laut ieu mah Nuh nyeun parahu di darat deuk ka mana ngangkleung nanyana berarti jelas edan dituaran ku Kangjeng Nabi Nuh geus dituaran diantop heula lantaran aya kulit deh Nuh keburu paeh tah sia nyeun kapal sorangan bae kayu-kayu galede leuh Nuh atuh maning akur jeung urang cakaom bener oge kakawasan Gusti Allah teu kaharti ku urang mah ternyata horenganan Gusti Allah mah babarieun begitu geus dituaran menang sabulan menang 2 bulan langsung poek hujan barang hujan karendem geus karendem hujan sakadar jang ngarendem doang tah mah masalah tah masyarakat mencan kakerem kakarak hujan jang ngarendem kayu doang di leuweung atuh baseuh kayu teh geus baseuh di dinya jelema arasup ka dinya urang kampung jawara-jawara jeung tokoh-tokoh pemerintah ngainstruksikeun urang kuari ngeunaheun biasa boga kayu sing jaropak urang isingan bae di dinya masyarakat salembur-lembur ngising di luhur kayu Kangjeng Nabi Nuh ye beboh budak kayu aing isingan ku sia lapor Kangjeng Nabi Nuh ka Gusti Allah Gusti eta kayu geuna diulah loba omong noh aya rahasiaan tempokeun bae
Aduh Gusti. Sugan teh mah abdi menang we lah. Ulah, antabeun. Wow, pohara jasa di arisingan. Horenganan eta aya rahasiahan. Geus kitu geus diisingan tai ambalaya di luhur loba jasa Allah ngirim manuk nu beuki tai. Brong kadinya diparacokan eta tai tungtung nama jeung kulit-kulit kayuna jadi teu kudu make tanaga Kangjeng Nabi noh ku manuk beden nu beuki tai jeung kulit-kulit tinggal Kangjeng Nabi noh seuri bejijah heunya capek urang mun ku urang sorangan mah horengan Allah mah babarieun tentarana manuk bahkan kadeuleu manuk lalapar keneh kurang keneh parab. Pohara kuring malah lesan di cek Kangjeng Nabi jauh mantap kayak loba tanya Gusti Allah kayak rahasiahan tuh kan mantap Allah maka bege aya rahasiahan boro-boro naon Allah manyin reungit bae aya rahasiahan urang mah greget horenganan bakal diciptakeun pabrik roda 3 mah tuh mah semen Inilah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah nyana maseri di tengah-tengah penderitaan masyarakat anu kena kitu reungit. Jadi berarti hakikat nama jelema nu boga pabrik reungit teh ngadoa di jero hatena masing loba sia reungit. Namun loba reungit atuh produksi aing laku. Nemantak ke singgah deh cek Imam Ghazali urang status jadi dokter niat asal ngagiclek bae tina asli na siksa aya di antarana dokter teh kapan maksudna mandek nyager-nyagerkeun supaya sararehat niat hakikat damat ti Gusti Allah dengan tangan-tangan dokter kuari dokter nyiptakeun rumah sakit duitna meunang ngahutang di bank 1M 10M 20M 100M mulai kuari dokterna terus didatang-datangkeun ka dinya nyana lamun teu loba pasien moal kabayar itu bank makanya nyana ngadoa Gusti mudah-mudahan jelema garing geus lepas tina maksud asli geus lain maksud endek nyageurkeun tapi bisnis asal geus kos kitu tunggu siksa kuari mah jadi dokter teh teu maksud deuk nyager-nyagerkeun maksudna deuk bisnis hayang kabeli anu kaluar tina keaslianana eta dokter nyen klinik nyen rumah sakit kaluar tina keaslianana tinggal tunggu siksa mun teu di dunia di akhirat titipan amanat ilmu kedokteran dipake naon ku sia ja aing nyaho cak Gusti Allah teh maksud sia nyen rumah sakit di dinya nyen rumah sakit di dinya ja aing nyaho sia teu maksud ndek ngabeberes masyarakat nu jelas sama sia deuk dahar ti jelema gering bengok sia di tengah-tengah penderitaan masyarakat justru sia membeli mobil bohong Malik nun saya dia dokter kamana ke bodoh sia dah atuh ampura Gusti malaikat Malik ke kudu tanya keneh wae tugas sia dokter seret terus keluar tidak kasihan kiai itu keneh aing amanat ilmu Al-Qur'anul Karim ilmu aing sampaikan ku sia lantaran kadang-kadang sia nyampaikan nu ngadengekeun leuwih bisa nyumponan leuwih bisa ngamalkeun leuwih bisa ngawadaan karena ilmu disampaikan ku sia sampaikan tapi awas sia nyampaikan anak maksud sia anyao sia karangkas betung dari talaon anyao sia balik peting lesu tapi kan maksud sia ayo naon nah sia Malik naon Gusti ya kiai kadarakakeun manya cak malaikat balik kiai dikarakakeun Gusti Allah bawang siapa teh naon pan sia mah ngajaga neraka teu nyaho keur karangkas bitung sama emang aya rangkas bitung aya geus seret aduh punten yai urang dipuntenan ku malaikat Malik izin diasa pun sing ade aduh para aulia Allah para ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia nyampeikeunana saat mana jeung kumaha
rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumal kiamat tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantarannya sebagai warasatul anbiya sebagai penerus para nabi maka ditanya engke kiai diberi ilmu sia ku aing andai kata sia ku aing teh diberi ilmu bodoh sia lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia dijuluki sia sebagai warasatul anbiya diomong ku jelema mama dibedakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya ku batur di kiai-kiai sia teh di ustad-ustad sampai di mana sia nyampekeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia ngeri urang mun inget kadinya Gusti Allah nu agung bakal ditanya ke urang teh bagaimana ilmu sia abdi pake ngebagahan ngaji berapa tahun oh aya catatanna di malaikat ngomong siap ayo asana abi ai dakwah yang meureun ai 30 tahun mah aya ka mana bae keliling mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang ka Pandeglang ka Rangkas ka gunung ka ditu terus bae sia daek tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban bener sia kituna nyaon aduh niat sia kumaha niat ununya oye niat mah ja abdi doang sorangan jero hati jasana niat nama ku lempeng teh naon lempengna nyampaikeun amanat jeung naon deui campur yang beli mobil ongkoh aduh izin jasa gitu urang kalau sok merenung begitu izin ya waduh aing kaisinan asana ya aing kaisinan ya aing kaisinan ya ajun mandak embung ge tadi ondang teh si isinan yang kieu aduh di kiai-kiai ku batur wah bahaya naon deui coba sia agaan ngaji deui abdi make kitab aya make aya henteu naon deui pernah kampanye naon Golkar aduh iya bahaya guys ya sia ngahayu-hayu Golkar teh iya sia ngahayu-hayu nagara ban nyawa sia bawa di Golkar teh rusak jasa nyawan teh sia nah abdi nek api-api teh nyawa bae tolol sia tah iya urang lamun di sidang gos kitu sia mah lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikeun rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus sia mah kelola eta bae anabi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ayo atuh abdi peduli ayo abdi kampanye di Golkar di dinya maksud sia bener dek kaluhurkeun negara isi abdi ngomongna ayo pernah diberi motor abdi teh jadi berat asana naon deui canggihna mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar ya na didinya kene kecerekanan Golkar Masya Allah orang dia bakal kos gitu izin jasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ge urang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun ke
mantap gahajuna masararieun Inggris jasa. Iya, efek terus ngefek ke para kiai. Mantap ulama baheula makin jadi kiai makin apik, makin sieun ka Allah. Ya akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharan asa aing asa maneh. Mungpang mengpeng. Lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge. Keur mah pake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieu geun bae ai kuduna mah beuki nyana jadi kiai beuki sieun ka Allah sieun si salah rempan geus terus ijtihad geus baleureun-eureun macaan kitab bae kiai mah kesempatan maca koran. Eueuh mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun mah unggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab isi sadia kene kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur jelema waduh bugil ieu Masya Allah nah iya mah para rasul kebenaran orang keur meujeuhna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun ani budullaha ani budu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida. Ya abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti. Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah acak abdi. Ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah, Allah ta Rabbi wa Rabbakum. Tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya. Abdi majal geus caritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya maja Gusti mau nganyaksian ka naon bae nu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyangakeun ka Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu tu ge la tiradu alaika moal aya nu ngalawanan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura tu painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura matu dia Gusti boga kewenangan mangakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyangakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti mah uning mangga nyangakeun nu mentek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas Isa dipanggil teh supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun panteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja henteu kenakan dege ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun
sumuhun Gusti dek dijelaskan ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok bunga ngeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerginya na lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunaan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum poe ieu poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua wae alhamdulillah cakabehan teh ayo alhamdulillah anjeun bener isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener poho nu disumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek ge mantep tuh wow geus senyum-senyumnya na urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener oh surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma wah surak tapi bener ge bener bohong na langsung tararungkul hak bener kabeh ngan anjeun Isa bener-bener na nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na aju anu bener-bener na anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul para nabi para wali bakal diberena ieu adalah kamangfaatan mangfaatna bakal dibere surga lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar handapeun gedong-gedong handapeun tangkal kayu aya cai sing korolok sing kolocor cai nang ke di akhirat teu kudu make wafin teu kudu make paralon ke ngolocor sorangan heran ke bakalna di kamar urang cai laleumpagan sesuai jeung kahayang urang cenah hayangna gede-gede cenah hayangna leutik-leutik teu kudu make paralon teu kudu make nanaon datang sorangan dipanggil ke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar dihandapeunana di luhureunana di mana bae membuat indah suasana angin-angin limbah di itu mah bararau bentek itu lain sorga teh mah kos kitu sugan angin teu sejuk teh aya pokona sareuri sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu mantak urang ge sok nyieun kokorolokan di imah teh pasok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah ai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae hareudang teu cupar atuh kunaon cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang sateh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak nu batuk-batuk acar neuleuh ka gigi raya sakopi
belah dia aya pansa letik-letik ge lah masalah. Ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya. Masya Allah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis. Amis kopi teh serudut. Cek pemajikanna ngeunaan teh ka woi luar biasa cek. Teu kurang gula ka entot. Cek pemajikanna edan teh naon salah ge aing. Jate digulaan ku aing teh. Tapi suasana ngeunah bae. Tapi coba orang boga hutang begitu hujan gede letik boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya majikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom. Waduh kehujanan kayu mau bisa masak neuleuh kapang beasan beasa eueuh isuk-isuk udang teu mandi cileu sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah kopi waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya kak sedang eta gulana pahit kopi meureun ieu mah dia kopi kak kapal api ieu kak kapal perang namanya kapal api. Geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ieu ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae pasti bukan nu anyar ieu kajian kumaha ge ieu. Ta eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang beban masalah Masya Allah ngeunah eta mah segetah nyulusup ka jero hate masing-masing set hidayah bentukna nyulusup ka jero hate set asa ngeunaheun ngaji teh ka minggu hareup ngaji deui tah eta tah mahal tah. Bebeja ka babaturan ngaji deui isuk mah angguran asana tentrem belebah mana tuh sia tentrem eta nyaho aing teu ngartingan tentrem rarasaan teh jadi sia minggu hareup deuk kaji deuk biasa aing mah kajian kumaha ge bagus eta pas betingna di SMS sia hayang boga kauntungan hayang naon bisnis ya teh ya ternyata ditanggapi isuk cenah deuk aya pertemuan wow jam sabaraha mun bisa mah isuk jam 8 boleh deh. Aduh kamari cenah minggu hareup aing ngaji deui eleh ku bisnis eleh ku bisnis Masya Allah anu kamari henteu mah teu ngomong-ngomong sia giat amat ngaji aing mah tuh naon deui jakna teh bangunna sia mah tanpa pamrih amat jakna giat ngaji batur can siapnya nama geus siap tanya deui di majelis awal amat sia puyeng aing di mah dicarekan bae pamajikan aing galak ya aing mending menghindar ngaji lah jakna duanana teu beres kabeh. Coba juga kanjeng gitu ayah sorat ayah huruf langsung ku kanjeng diucap ke ditarjamahkan ku kanjeng dibacakan ke diartikan melalui ucapan kanjeng jawami'ul kalim ditarjamahkan ku para ulama-ulama jadi tersambarang tuh narjamahkan Al-Quran teh lain make otak sorangan man fassara al-Quran bira'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar sajelema nu ngartikeun Quran ku pikiranna sorangan sarua jeung ngamparkeun seuneu di neraka jang sorangan
ngamparkeun seuneu ngahurungkeun seuneu ditiupan ku nyana jang meuleum nyana sorangan entak sia ade urang kudu boga guru ngadengekeun kumaha tafsir ngetafsir naon ieu teh nu dihartikeunana abeh urang jelas ku ari ku sorangan bae tafsir ngaharti-hartikeun ketika geus teu akur jeung situasi kondisi maladek dileunitkeun tidak relevan lagi atuh kalau orang nyolong dipotong tangannya gimana itu tidak manusiawi emang hukum nang manusia dagorkeun habak jelema kos kitu ieu tihang tah ieu hulunya na deg 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 beres atuh hukum matau kifi pamuruk syara dek datang ka mana urang nurut ka pamuruk syara ulah haju urang nyalahkeun waduh ayat itu sudah tidak relevan lagi budak pohara jas gara-gara ayat itu dagang gua jadi mundur emang kenapa ya kredit kagak boleh ngutang bank kagak boleh ini sih gimana itu Quran gak akurat otak gua aja tolong tuh otak sih otak tempe diakur genjeng Quran tuh ndek kok gua kenapa ya masih belum nerima aja sama Al-Quran coba gua ngedeketin tukang karung nih bawa barangnya konsultasi teh sarua sama gua juga katanya orang yang sarua beloon atau konsul lah kamu menerima sadar lain ngoreksi diri anda nyalahkeun Quran geus ke malamun anu kos kitu rante seret bawa ka sumur pareum cor ulah kena hirup deui geus beres cenah tama profesor profesor tinggal profesor kunyuk maksudnya sing sadar nang Allah adapun dipakai jeung teu dipake urusanana tambah urusan kurang sadarna urang ulah aju nyalahkeun iya hukum had syarikoh dipake teu dipake di Indonesia karena di Indonesia lain negara Islam negara demokrasi kapitalis tapi kudunya orang sebagai umat Islam dek presiden menteri gubernur bupati komo erat mah polisi abri kudunya hukum Islam teh kos kieu hore ulah aju teu akur jeung nagara kunaon dibahas-bahas teh si Uci goblok amat jika dia sia goblogan sia teh goblogan aing ayo sia urang adu goblok ayo ih sembarang ngaji badak alhamdulillah di Cilongok mah abri ngaji polisi ngaji hayangnya abri nu mana cenah kieu abri nu geus teu kapake polisi nu geus teu kapake aduh kapake tilok ngaji tilok ngaji kiai ge anu masih kapake ku pamarentah mah tilok ngaji puyang aing ngadengekeun Ki Uci mah jakna ieu haram itu haram kelah ke cenah sakedeung deui keburu modal sia tarangsana umur diatur ku sia meureun da ieu sadar nu hese ge sadar hayu urusan dipake jeung teu dipake di negara urusan inohong nyana tapi urang kudu nyaho sebagai umat Islam abeh urang teh bisa ngukur oh nagara teh teu make berarti engke di akhiratna ieu kumaha nu teu ngajalankeun hukum Allah tanyakeun engke kepada rumput-rumput yang bergoyang oh tanyakeun eta sih lamun teu make kitu kumaha geus ke dijawab kuari mah asal nyaho beh heula
bentuk negara urang teh lain negara Al-Quran, negara demokrasi. Kekuatan terletak pada rakyat, mentak dipilihlah ku rakyat lain kerajaan, teu meunang turun tahta ka anak lamun rakyat teu milih. Aju nu milih nage kudu zirra'yi wal akli, nu ngebogaan wawasan jeung akal sempurna. Ulah cara zaman Soeharto, di zaman Pak Harto muriang di rumah sakit ditah nyolok, buku jelema diimpus, mikiran awak sorangan geus puyeng, didatangan ku lurah ku camat, pemilu aya milih boro-boro milih aing ngabot gitu. Geus tojok tak kusia tojok dah. Mau mana? Geus ka dieu leungeunna jos Golkar. Zolim. Zolim. Kapagi yang ngebuta? Ayo ka dieu. Enak. Teu nyaho sia keur pemilihan umum. Emang ka dieu sia. Ulama teu bisa neuleuh. Kajan, tungtun ku aing sia. Milihna ieu ka dieu ieu. Dileungeun sia. Tajokeun Golkar deui. Mantap kiai nu ngadukung Golkar ngadukung kezoliman. Deulekeun kiai ge nu ngadukung ka Golkar deulekeun. Eta zaroli perjalanan lain ngaulah-ulah ka Golkar, lain ka hayu-hayu ngaritakeun zolimna ka arti ku beungeut sia. Lain ka Golkar, oh saing mah eta mah partai. Dik henteu mangga aing mah nyaritakeun teh zolimna. Sakitu. Masya Allah, masih kena didukung kene. Bapak buah zolim sia. Mantap kiai boga ilmu rukun wudu. Tidak ilmu ngadengekeun ku sebabnya asup ka Golkar, ulah nyalahkeun ka masyarakat, ulah nyalahkeun ka ilmu. Nyalahkeun ka kazoliman nyana. Mandakan ngazoliman bahwa utai sapong iku dakanga ka ngakong ka ngadukung. Mandakanga. Bahasa naon cenah teh kieu dakang aing teu nyaho. Di Arab di Spanyol tah eta kos kitu. Si Haden mantak urang teh katitipan ilmu santri ustad kiai mutiara. Nendin mutiara nasing Haden. Mahal teh mutiara teh selama dimumule ku urang. Ketika mutiara geus dijual dipuri di sisi jalan, lain mutiara pasti plastik. Mentak lamun kiai dijual dirina ka Golkar kiai plastik tabakos gitu. Tuh ngade ulama pajar gerget ka Golkar cenah kiai mah gergetan nambat ka Golkar, lain ka Golkar aing mah kakabeh wabeh aing mah berdek gergetnya kazolimanana. Nah balik deui jasa mah barodo pan ngajina. Wah cenah so amat kiai so pinter jasa jatuh emang pinter sih emang. Maksudnya dibandingkan yang monyet mah tuh pinteran aing. Aing juga ente mah pinteran ente maling nama tuh. Kalau pinter iwati Allah hanya milih na urang. Kapinteran mati Allah ulah sok pinter, sok hebat, sok jago ulah nu Allah kabeh nganrapkeun praktek hese. Dipilihlah ku rakyat nu boga-bogaan wawasan maju ka hareup. Maju negara, maju bangsa, maju agama. Sanajan negara orang lepas di agama, praktekna moal lepas di agama. Sebab kabeh ge beragama. Ketika teu akur jeung agama, pasti marah. Saha nu teu marah lamun agama dilecehkeun.
sanu teu marah lamun agama dihina sapopoe Quran dibaca dihartikeun nu manda kurang ngaji ge hayang paham tentang Al-Quran di sisi lain aya jelema nu ngalecehkeun yo lamun deket diseret ku urang taran jauh bae urang deket mah we teu wani sebenarnya Masya Allah bisa gitu malah geus deket leuwih harenges ukuranna paeh hirup jelema beriman mah gitu kabeh gitu. Nah jadi di negara urang mah lain negara Al-Quran kaitan jeung agama nyana mangan sakadar politik budaya ekonomi sakitu bae. Jadi tekan teh kumaha perjalanan roda politik, kumaha perekonomian, kumaha perbudayaan geus sakitu agama mah ieu urang masing-masing. Tapi pan praktekna ya tetep bae pertalian jeung agama. Ja urang mah Islam ketika aya ekonomi di satu sisi negara mah memajukan ekonomi teu make agama urang mah kan milih-milih sebab urang mah make agama bener henteu sejak agama ketika bertentangan tak kuat-kuat negara memajukan negara dengan perekonomian internasional tidak mau tahu ribaan urang mah tetep bae make aturan ke meunang teu ukuran selama kitu bae selama kitu bae negara urang teu make aturan Al-Quran maling paling tangkep sokeun penjara beres. Tapi orang mah mikir sebenarnya mah lain kudu ditangkap di penjara potong leungeun berarti negara orang teu make aturan agama nyerahkeun ke kanu boga kewenangan waktu ngajabat ke di akhirat cenah ditanya nah kunaon maneh cek Gusti Allah para pembesar teu melakukan aturan-aturan agama belum kami hasil daripada keputusan DPR kurang kami untuk memberikan maneh untuk memberikan sebagai tosor memberikan ke negara kami dibentuk negara demokrasi nangsa ngebentuk negara demokrasi nang kabehan berarti aya kiai dirinya aya kifudoli dan aya kiai-kiai lain panggil kifudoli satuju abdi mah satuju bae sebab abdi sok dibere ala kadar cak ke Gusti Allah malaikat pangringkuskeun ringkus rantena nu rada gede eta sarua mantap minimal nyaritakeun urang teh nyaritakeun berarti urang teh hayang ieu tah dilakukeun adapun teu diterima urusannya urusan urang nyaho mah kudu cenah kiai eta mah jan teu dilakukeun ieu mah palebah ngaji ieu mah kulo mah dek hadir tapi dek KSB jan teu dilakukeun ieu jadi teu mangpaat kulo mah ngahadir mah hadir dek KS iya terus sia mah lain ieu KSB ieu lain palebah ieu ge kadeuleun aku aing KSB nya sia mah atuh masalah nu kulo bebeja tuh sia ka majelis mawa anggel mawa kasur geus mau kopi ngarokok beres ngaji keneh teh kos kitu ge masalah teu kudu mawa anggel cenah kieu kulo mah bari diuk ge bisa hes sia mah tapis burung geus tapis jasa jana cek no tundu teh kiai goblok cenah sakit aing tungtung nama bae tundu kayak gaya deh ya tuh tenang bae ya Allah ayo urang menyaritakeun hukum Al-Qur'anul Karim patah lijeng fikih zain ngagasa barang ngagasab hiji barang zaid
ngagasab hiji barang kieu barang tenang barang mah umum mobil barang motor barang sawah barang imah barang baju barang nu ngagantung barang anu sok senyum-senyum barang sebab mantap kaji pendi ge sok ngomong dari barang tuh gitu maksudnya karung dah mah ya Allah tabaran umum ya Allah karim zan ngagasab hiji barang kemudian diteudeun eta barang teh di hiji tempat kemudian nung digasabna teh Ki Umar ngalilimpi hi barang aing hi ka mana barang aing hi ka mana itu ditaliti ku Ki Umar ja aya di imah Ki Jae tuh Zaid maling motor dibawa ngagasab jeung maling beda setik ngagasab jeung maling beda setik okos kiai jeung dukun sarua kiai jeung dukun teh ya beda-beda tipis. Ieu sarua ai maling mah nyokot barang kemudian dek dimiliki maling. Ai ngagasab mah nyokot tinggi barang moal dimiliki dek dibikeun deui iraha bae. Ngaranna gasab beda setik. Keluar di majlis bila dulu nulis sendal nu bagus kemudian dicokot maksudnya dimiliki maling tapi keluar di majlis dulu sendal pakai hilaah kayak badak dikadinyakeun deui gasab beda setik tuh ganjarana cenah kieu saruan teu lain ganjaran atuh sia mah engkos kitu ganjaran sia mah dasar hirup di negara Indonesia anu teu adil jadi dibalik-balik siksa jadi ganjaran jadi siksa emang sia meureun dasar pamarentahna tolol atuh sia ge kabawa tolol atau cak pamarentah rakyat heula nu tolol karak aing cak rakyat sia heula nu tolol kakarak aing milu kasia ih cak pemerintah sia rakyat nu tolol aing milu kasia datang ke Abu Nawas cak Abu Nawas sawa-sawa sarua cak Abu Nawas tolol kabeh tuh Zaid ngagasab motor simpan selidi ku Ki Umar nu bogana ternyata ya di Maki Jae. Nah, iya lamun dicokot deui ku nu bogana. Dicokot deui teh maksudna digasab deui. Ki Zaid ngagasab motor Ki Umar dibawalah ka imahna. Kemudian menang saminggu diteliti ku Ki Umar aya di imah Ki Zaid na keur hees atawa keur eueuh motor dicokot deui ku Ki Umar nu bogana eta tah kumaha tah kos kitu tah nu bogana nyokot tanpa bebeja kan ngagasab
eta teh kudu dipotong atau henteu walau gosoba mun nyokot teu bebeja ngagasap hirzan barang simpenan nu disimpen di imah nu ngagasap kapanggih kunu bogana dicokot digasap lam yukto malikuhu teu kudu dipotong janu bogana ieu nu nyokot nage teu kudu atuh. Masya Allah Kaharti jasa kurang nih kos itu mata kaharti loba nu kaharti tapi aju poho deui kaharti keur ngaji mah bener datang bae ka imah poho kula cak ente teh gitu cak nu saurang kula ge kitu orang kabehan ngaji mah kari itu tak ngaji mah paroho bae ieu ente lamun teu poho bae atuh cara di kiai kabeh dari kiai faktorna mah poho kiai nage pohoan ieu kiai nage pohoan emang kiai teu pohoan poho sarua bae kiai ge poho keur ngaji mah ya ulah sok nerima duit ti pamarentah benar padahal di podoli panggil bae ka pendopo cokot caknya poho lain podoli iyo lain ente mah asal lain podoli bae dedeuna ieu bae lain akur ngaran tapi akur awak atunya na teh ya berarti mah tinggal newak bae Masya Allah tuh gitu wa kadza ajnabiyyun fil asahi kitu kene nu malingna batur nu ngagasabna atuh teu kudu dipotong leungit sebab maling lain nu nyana ngagasab lain nu nyana. Zain ngagasab motor Tiki Umar dibawa ka imahna maksudna kan endek dianterkeun deui iraha bae gasab kitu beda jeung maling keneh ngan teu pati pol maksudna ngamilikinna teu